الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wah, iya. Si Gana mamang-mamang keur ngabagikeun daging korban ya. Samper kita. Wah, keur ngabagikeun daging korban ya? Lain, daging berit. Sok heureuy sia mah he. Sia ngomong kasar deui. Hampura mang, aing ngomong kasar ka sia euy. Eta geus kasar deui wae budaknya. Geus sih Bang bikin kadinya tah, imah eta tah. Kadinya tah. Iya. Heeh, tan eta geus bikin. Eta ulah tilu-tilu hiji wae ai maneh. Hiji mah. Nu batur. Heeh. Ya kadinya Heeh, teh. eta ka imah eta tah. Siap. Koplok budak teh. Iya daripada mubazir digantungkeun ninjing barudaknya gitunya dibakar. Cek ustad oge tong jadi jelema nu mubazir. Bawa lah jeung barudak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Mas, ada si Pepen teh bareng salat Id jeung maneh. Teuing tah sigana manggeus mangkat teh heula. Asa teu percaya. Pas tiga kaberangan sih eta mah sok kebluk dah. Tong sok seujon ka babaturan teh. Aya manehna sok kebluk bae. Dan sok bener sih mah ngomong teh. Hah? Ngejo. Geus ke balik ya keur di dia da. Jeung si Rido. Nyang geus ke balik. Jangan aing balik lah suruh ngejo. Dan lagi ngejo maneh. Marap hayam maksudna teh. Kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur maneh teh. Karek kok diomongkeun ku Uing jeung si Omes. Hatur nuhun pidoana, Dok. Aing didoakeun panjang umur. Ngomongkeun naon gitu maneh tadi jeung si Omes? Ngomongkeun maneh pasti teu salat Idul Adha nya. Tong sok dusun, Dok. Tadi teh sabenerna mah aing teh mangkat teh salat Idul Adha teh. Cuman pas Uing nyampe teh geus bubar. Jadi daek teh daek aing kudu balik deui. Jadi teh salat Idul Adha aing tadi. Ku Uing geus katebak maneh teu salat Id teu kudu dijelasin panjang lebar. Kumaha deui, Lur? Geus kuduna meureun. Aing anjakal sebenarnya mah. Dok. Ieu aing menang daging tadi, menang daging korban. Ya alhamdulillah tuh, nang dibere teh sadaging. Dok. Kieu-kieu aing teh ketua pemuda ieu di desa teh. Jadi pasti aya jatahna jeung Uing. Siapa ketuk? Hayolah orang uang bakar bae. Eksekusi, gaskeun. Gaskeun. Aya daya nu
Wah, iya ya. Teka bagian. Wah, kebalik yang ngabagikan ini mah. Apa desa apa bagian amil ya? Mana daging korban? Daging korban mana? Bener deh kebagian juga namanya mah ya. Assalamualaikum. Salam. Siga nama geus sebuah nyatenya. Nyata-nyata waduh podol. Aing kebagian. Ah, dusun aya kabagian kan uing ngabagikeun dimulai ditu ka ditu teh. Kumaha sih? Anak buktina eueuh itu. Lamun geus banyak moal ngomong aing ge meureun. Wah, buah-buah jiga nama ku budak nu tadi gitu. Buah-buah budak nu mana? Emang jeung saha baturna? Tah, jadi kieu ya Kang caritana teh. Ah, berarti ti bener teh budak baturan maneh. Paneta aya hiji nyesa. Heeh, Kang. Ieu tadi sesa hiji teh. Nyanggeut jeung aing wae. Ye. Ulah ieu teh nu urang. Kolot di imah can kabagian soalna mah. Aing nyesa. Heeh, kan lumayan urang geus ngabagikeun teh meunang nanaon teh. Heeh. Nah aing teh kabagian kumaha? Ya. Heeh, kumaha deui terus? Nyanggeut kadikeun aing. Geus dibayaran nah. Ih, Ulah ieu nu uing nih. Kudu rek balik. Ih. Nu uing ih. Masih aing mah. Kan dong ah. Hei. Ulah hei. Bener ieu mah. Ya, geus asak doh. Mendah ya. Daging korban. Kumaha teu rek ngeunah ieu, gratis kieu. Alah, bro. Bahaya euy. Bayaran teh. Henteu. Wing aya perlu ya doh. Aya nanti kumpulan ketua pemuda sakecamatan ya. Wing hari dulu ya. Di daging terus kan. Pokoknya daging beakeun kumaha ya. Yuk, assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Eta daging di mana teh, Jang? Merek Kang. Bisa ha? Bisa ha? Teuing eta si Pepen. Si Pepen. Terus mana si Pepen ayeuna? Teuing ngomong nomor kumpulan ke kecamatan. Nyaho teh ya daging saha ieu? Jatah saha ieu? Apa teu? Hanteu Kang. Eta jatah aing eta teh. Ayeuna anu dahar sabaraha tusuk? Hiji. Satu tusuk. Wehna kaluarkeun. Aduh, nya kumaha? Nepo kaluarkeun kumaha carana? Dina tuh dah. Bakun. Kaluarkeun pokona mah kul keluar. Terus. Utahkan terus. Woi. Utahkan buru. Utahkan buru. Terus ih. Wah, cuman. Ya, lumayan kayaknya. Nah, di mah boga dia menang. Masalah haram mah cuma engke. Bagnya utahkeun, sok utahkeun.
awas ke aing Pepen. Doakeun ku aing kasina cilaka. Lah engkau denganku hider hengalkanlah hengalkanlah Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.